Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda pikeun kelas 2 SD. Dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan aksara gede atanapi huruf kapital. Yuk, urang titenan sasarengan. Aksara gede sok digunakeun pikeun nu kahiji nyaeta ngamimitian nulis kalimah. Contona pulpen dina luhur meja. Huruf P dina kecap pulpen ngagunakeun aksara gede kusabab pulpen aya dina awal kalimah. Guna anu kadua nyaeta ngamimitian nulis ngaran jalma. Contona nami abdi Evan. Huruf E dina kecap Evan ngagunakeun aksara gede atanapi huruf kapital kusabab Evan ngaran jalma. Janten huruf E ngagunakeun aksara gede. Nu katilu nyaeta ngaran tempat. Boh ngaran kota, nagara, desa, jeung sajabana. Contona Bumi Dani di Ciamis. Huruf C dina kecap Ciamis ngagunakeun aksara gede kusabab Ciamis ngaran kota. Pahamnya hidup sadayana? Pamitos paham, ayeuna urang ngerjakeun latihan ti nomor 1 dugi ka nomor 3. Disalin kalimah ieu nganggo aksara gede anu laras. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.